A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Muhammad alaihi salam bal yajma'kan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir. Wa ila hadrati khususan Syekh Wali bin Umar Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalid bin Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Habib Syekh Kaya dia Syekh. Wa ila hadrati khususan radhiyallahu anhum wa farallahu lahum wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fi riwayatin walayah juruha. Eta? Asa entos eta mah acan. Entos aya ge enam waqala sallallahu ayyuma rajulin ulah ngarejengan dina kersare eta nih ngareheng ila prima bete angin dina tempat sarena acan nya eta. Pinohnya atau kan pino cara-cara sudah sok lebar nih kosong can kalau berarti macana teu bisa langsung dibaca ta bisa. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat walayah zuruha jeung ulah ngareheng salaki kawewe ila fil mabiti anging dina tempat sare epi murja'in tegasna dina tempat sarena jalma indana sujudina nalika sujudna awewe amal hajru anapa nari ngareheng pil kalami dina omongan paindahu maka sanyanyana itu ngareng dina omongan harumun eta haram ila liudrin angin karena ya udur papageun baud setahun ulah anu sujudani ya boga pamajikan kiamat boga pamajikan teh kumaha eta pamajikan teh mewe HP itu ya merenam lah santeun atuh penyakit diajak saremu nusuj eta dititah nyieun kopi teu daek nusuj itu dakar kadang dan ulin nusuj itu jadi kasebutkeun nusuj teh nolak karena anu diperintah ku salaki. Jadi lain wae jeung malaki sejen lain kitu.
Teu nyangu atuh hek bayang daang mah cenah nyangu sorangan cek majikanna teh. Nusut eta majikanna tah. Gitu. Cenah ya cek kiamat deui sarwiti cenah ya pang ninyuhkeun kopi, wah mung ninyuhkeun sorangan cenah nitah we nusut tah eta we. Gitu. Nusut nolak. Karena perintah salah kita taat lah. Tah, lawan nusut ya. Cerdena hiji riwayat cenah kudungan ukur dina tempat sare. Nusutna. Ieu na teh ngareheng naon ngareheng teh direnggang lah. Ieu na teh nya sare patukang tempat hari-hari na teh gitu. Lamun di luar tempat sare teh meunang. Kumaha cenah lamun dina omong ge hari-hari pabaeud-baeud. Katanya pabaeud-baeud da tin sariawan duanana sudah. Kumaha lamun kitu tah? Amalah hajrupi api kapil kalami. Anapun ari ngareheng pil kalami dina omongan, painnahu maka sanyanya ngareheng dina omongan eta haramun eta haram. Ilali udin kecuali aya udur. Rawahu ngariwayatkeun saat at-Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani wa Hakim sareng Imam Hakim. An Muawiyah ti Sayyidina Muawiyah bin Haidah bin Haidah bipatil muhmalati kalawan dipatahkeun harap hakna Haidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala jeung parantos ngadau saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat mugi maparan rahmat sallallahu alaihi ka Kangjeng Nabi wasallam sareng kasalamatan. Ayyuma rajulin tajawazam ra'atan Ayyuma rajulin di mana-mana ari lalaki tajawaja eta nu ngawin ya lalaki imro'atan ka hiji awewe alama qala tetapana kana perkara alaman tetapan kana perkara qalla anu saeutik eta perkara minal mahri tegasna tina mas kawin al kasroha atawa lobana ya mas kawin laisa nun tayaniya binafsi ya tetap bina hatena lalaki ay qalbihi tegasna dina hatena lalaki ayo adia naon yen tamayar itu lalaki ilaiha kana mas kawin hakkoha kana hakna awewe hadaaha makani pu itu lalaki ka awewe pamata tuluy maut itu lalaki walam yu'adi barican mayar lalaki ilaiha kana mas kawin hakkoha kana hakna itu awewe laqallahu maka papanggih eta lalaki Allah ka Allah ta'ala halna maula Allah yaumul kiamah dina poe kiamah wa huwa jeung ari panggihna ari panggihna eta lalaki jeung Allah dina poe kiamah jani eta kana zina asim tegasna nu dosa ala disa kudu maca anjeun kana tuluyan aya hadis iqralil hadis tegasna kudu maca anjeun kana tuluyan hadis
Kumaha cenah ajengan cek Ki Jaed teh cenanya ya Ki Jaed kawin. Ya Ki Jaed kawin. Eta pan kawin dan inganan aya rukunnya, rukun kawin sebenarnya rukun kawin. Oh, rukun kawin mah 3 mun rukun nikah 5. Rukun kawin mah 3, naon rukun kawin nu 3? Lalaki aya awewe aya daek, katilu daek, rek di luar, rek di mana, rek dina pager, rek handapeun cewek, jadi model hayam. Gitu kan? Hayam ning krep kawin, nah itu hayam. Lamun rukun nikah mah ya 5. Naon-naon 5 teh? 1 panganten lalaki, 2 panganten awewe, 3 2 saksi, 4 wali, 5 ijab, kobuah tah nu 5 eta. Urang kudu apal. Itu. Kudu apal. Walina nu bener, bapakna eueuh bapak aya aki, eueuh aki aya uwa atawa ti bapak aya amang atawa ti bapak atawa lanjut. Kudu pupung ke aya sana wali munsibir gitu. Eta ulah gagampangan wali nyen wali sakadaek dia, aduh ampun. Eta. Ya kawin, ya Ki Jaed teh jeung Ni Sarwiti. Ayo mamrojilin di mana-mana ari lalaki tawajatan anu ngawin lalaki meratan kawewe alama qola netepan kana perkara anu saeutik ya parkaminal marid tegasna dina mas kawin. Akasrata talobana perkara dina maskin laisa binafsi lain tayaniya. Laisa nun tayaniyat binafsi. Binafsi eta tetap dina tena lalaki. Cenah urang kawin geus mau dibayar mas kawin ah. Gitu nya. Saeutik oge. Mas kawin sakumaha dibayar. Yang penting mah dikawinkeun bae. Rek nganyuk. Bola mah aya kang nganyuk. Ayeuna mah deuh nganyuk. Dina hatena teh nya. Wah, ayo adia naon yen tamayana itu lalaki eta mas kawin. Nah. Eta mas kawin teh mangrupakeun hak pikeun awewe. Kawajiban keur salaki eta mas kawin. Rek sabaraha ge eta mas kawin kumaha kahayang awewe. Lamun awewe masrahkeun cenah kumaha be eta mas kawin yang bere naon-naon gerek kersa rek daek itu kudu hati-hati gitu. Nah kudu hati-hati na bisi awalna jongjon awewe kama urang meuli we sagram mah mas naik pas dar kawin teh jadi hayang 3 gram. Nah eta aya naon bisi aya pangaruh tinung jeung ti bapana teh sisi teh gigirna atuh cenah merenan kudu ditentukan mas kawin mesti gitu kita jadi kayak kawin itu kewajiban pangheulana matak dinganan mas kawin kan si wali ya sahlan cenah kata kitu lantam mun kawin teh alan teh. Ya sahlan kaula nikahkeun anjeun ka anak teges kaula anu ngaran Nyi Dadu. Kasuka anjeun duaan kalayan ngangge mas kawin ku Mas Saboboko. Gitu. Kumaha cakalan? Nampi abdi nikah ka putri bapa anu ngaran Nyi Dadu kasuka abdi duaan kana kawin ku Mas Saboboko dibayar kontan gitu kan. Itu aya mas kawin teh mata saksi teh kudu apal mun teh bisa jadi engke nya geus karot jadi saksi emasna kudu apal bener henteu ieu mas bisi mas bobodohan jeung kudu apal lamun duit asli jeung henteu kudu apal biasana duit dina amplop sabaraha mas kawin 100.000 mana duitna tah yen amplop buka saksi teh kudu ningali kitu tah mas kawin kan kitu ning
ulah ieu masih saksi. Saksi nyaksian naon si cicing we. Nyaksian ijab kabul. Judulna mah nyaksian ijab kabulna, tapi kan sadayana kudu apal. Nu jadi saksi teh ceulina kudu ngadenge bisi kalimatna teh kareungeun, bisi teh jelas bisi kumaha. Jeung nu jadi saksi teh kudu bisa nyarita. Nu paling aneh kieu lan. Salila akang sok nganteur anu kawin ya. Ari masrahkeun ku ajengan, ari jadi saksi kudu sejen. Sok. Geus jadi saksi ku ajengan sakalian kudu nama. Rata da utama kene jadi saksi tibatan masrahkeun. Masrahkeun mah kudu teu gaduh ilmu ge asal bisa nyarita. Sok. Masrahkeun. Tapi jadi saksi wajib dunia akhiratna jadi saksi. Gitu. Mata lamun nyarian saksi itu kudu bener-bener anu paham kana agama, teu asal-asalan saksi. Ada imah dulur urang tempo paham kana agama teh lamun paham sok jadi saksi. Kita menjawab nepi ka akhirat, dosa soalna. Seueur kajantenan gitu. Eta. Ai nganteurna ku ajengan, nu nyaritana ajengan ai jadi saksi lain ajengan. Nah emang kumaha ieu cen teh? Da penting kena jadi saksi tibatan nyari masrahkeun mah. Tadi masih kena salah masih kena can-can paham eta teh kitu nya can-can paham juga ke masyarakat tentang eta. Jika jika nu penting kena masrahkeun jiga teh. Padahal nu leuwih penting mah eta jadi saksi. Masrahkeun ku sawe ge bisa, nu penting mah bisa nyarita, tapi jadi saksi. Saksi kudu nu sehat, kudu ningali. Bisi kieu ongkos saksi tapi teu nempo penyaksian naon teu nempo mah. Ih, jadi saksi tapi teu nenyo. Kita teu nempo naon atuh nyaksian naon. Gitu. Jadi lain-lain ukur ittisalna antara kontan jeung nampi abdi nimpah. Lain etana wungku kalimat-kalimat si wali kudu diregepkeun. Terus anu qabulnya kudu diregepkeun nyambung teu na ittisal teu na kata-katana tah eta. Terus ayeuna dina riunganana dia eta nampa mas kawin. Ieu mas kawin teh emas lainna kudu apa bisi salah eta teh nya koneng oge da loba nu koneng teh. Terus ayeuna misalkan teh dina ayeuna naon dina walina saksi kudu apal ieu teh bapak asli lainna atau kumaha hubungan ieu ka wali. Ai saksi mah bisa ti saha wae asal nu paham kana agama. Ngan ieu si wali ieu kudu puguh sahana ieu na. Wali teh kudu hafal, ulah cenah. Cenah cepet gitu. Kudu talek. Ieu teh bapana lain. Bapana gitu. Bisi lain. Kumaha kasaksian ku sarua itu bapana lain eta teh cenah ieu bapana kan ieu cenah ngareunaan nanti. Bisi kitu. Teh lain pek teh ada saksi itu. Mata kudu jeli saksi. Kawin we ieu ki teh jeung nyi dadu teh kawin. Ari pastos kawin teh kumaha mas kawinna teu kabawa. Aya kejadian bahkan sempat ngalaman mas kawin tinggalin. Aduh eta yang cerita. Oh, pasti mana mas kawinna yeu? Tuh dia anu tanyakeun, tinggalin cenah. Cokot teh lah. Jauh. Aduh, kumaha mas kawin ya. Jauh. Sabaraha gram? 3 gram. Wayahna nginjem kana ngalanteur aya teh 3 gram. Pek teh nginjem. Aya geulang, aya ieu nu geulang teh 5 gram. Eta nginjem heula we. Keur ieu na hungkul teh. Era sing tadi anyuk mah. Gitu. Era. Wayahna ge gantian. Itu dah harita. Jadi kadek mas kawin tinggal emang pernah ngalaman gitu. Untuk mata tetap lah jalan perjalanan sajam. Aya nu euih deui nyanak mas kawin mata kita beres euih. Iya kan. Kawin ijab kabul beres gitu kieu kan hak awewe nu pangeulana narima mas kawin kawajiban salah kieu pangeula. Mas kawin harita keneh kalau dipasrahkeun. Nyi dadu bojo aa anu geulis cenah kitu pan. Bade ngalaksanakeun kewajiban anu pangpayeuna nyaeta masrakeun mas kawin. Nah ieu mas kawinna saseurna 5 gram atau saboboko mangga nyangakeun mugia katampi. Aya pas ditarima da butuh. Aya cek awen apa Kang abdi nampi abdi dibayar mas kawin ku Akang kumaha saboboko
moga ieu mas kawin berkah sarta insyaallah engke we abdi dibayar deui kitu modana mas kawin teh. Tah itu. Bangun aya mah teh poho mas kawin teh eueuh sarta teu dibayar anu nganyuk eta untungna teh kumaha cenah lamun kitu nepi ka maot can dibayar eta mas kawin. Mereka, wah, ilah ya melaku amadina pakai mau di jalma taruh mas kawin can dibayar, bagaimana masuk ayat itu. Karena itu wajib itu, nah, gitu. Kumaha cenah lamun kitu tah, can dibayar tah, walam yuadi, ilah can dibayar tah, lalaki kana mas kawin kumaha mun kitu tah. Sabab eta mas kawin teh hak bikin awe kumaha mun kitu laqallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa zannin ay hasimun laqo maka papanggih kata jalma eta teh papanggih jeung Gusti Allah tuan papanggih yaumal qiyamah dina poe kiamah wa huwa jeung ari sadaya jalmi boga penak kang Gusti Allah wah anak yang malah pada sana sampai kamar ulah kulit banget rasa tuh bagus itu daging nanti marurag senaya gitu tan katanya kaku isin Gusti sampurang hirup tetap bener wae sadangan Gusti mah uninya nempokeun Gusti ka urang najan urang nyumput di kamar najan urang kumaha tetep Gusti Allah manempokeun pas harita pas kiamat tadi ditempokeun deui foto-foto urang video-video urang memori tadi ditempokeun ya waktu urang kabur waktu urang kieu waktu urang kitu katingali era kok Gusti teh aya pas kawin ingat cenah ieu mas kawin tadi bayar ya katingali kumaha makan didinya wa huwa zanin gitu wa wajanin dana tari lalaki eta zanin eta nuzi zina can itu pan itu geus salah cenah ijab kabul nya ngan mas kawin tadi bayar nepi ka mall eta kumaha hati-hati tinggalin mas kawinnya ya soalnya salaman lah yang tidak tinggalin nanti saya teh kebayar. Al hadis kudu maca anjeun kana tuluyan aya hadis aya ikra il hadisat tegasna maca anjeun kana tuluyan hadis. Rawahu parantos ngariwayatkeun sa At-Tabrani Imam Tabrani qala jeung parantos ngadau sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min akmali sanyanyana eta tetep min akmali tina pang sampurnana al mu'minina jalma mukmin imanan naonana imana jalma asanuhum hulqan eta pangalusna mukmin hulqan naonana budi pakartina inamal mu'minuna imanan asan hulqan eta aya hadis kitu aya ge no akmalil mu'minina iman inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum hulqan sanyanyana tetap nopang sampurna imana jalma mumin ahsanuhul qon nyaeta anu pang alus akhlak nah itu bipali kana megawe al-fadhaili pirang-pirang kautamaan watarki jeung ninggal pirang-pirang aradaili kahinaan watopahum jeung pangwelasanana mukmin ae arapaqahum tegasna pangwelasanana wa abro
walasanana itu mumin wa abarohum jeung pang alusna bi alihi kabojona aya min nisaihi tina pirang-pirang awewe na wa auladihi jeung anakna wa aqaribihi jeung pirang-pirang karabatna barayana. Rawahu terus ngariwayatkeun kana aya hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Lumayan capek gorokan teh. Ari teu gogorowokan. Asa teu puas gitu. Energi teh asa tanggung gitu kayak kita mau gorowokan daripada aku gorowokan di sisi jalan gitu ngebela. Ini gorowokan bari nerangkeun. Saur dina riwayat Imam Tabrani aya dawuhan Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul jalma mumin nupang sampurna kaimananana jalma nyaeta anu sae akhlakna budi pekerti. Teh hadis Husain Nawawi dijelaskan bi fa'lil fadaili wa tarkir radaili. Gitu. Disebut sae akhlakna teh saur Syekh Nawawi bi fa'lil fadaili. Nyaeta kumigawe fadaili kana pirang-pirang kautamaan. Fadol teh kautamaan. Wa tarkir radaili jeung ninggalkeun pirang-pirang kahinaan. Gitu eta nu alus akhlakna. Ieu teh goreng cek Allah, tinggalkeun. Ieu teh alus cek Allah, digawe gitu. Matak apal goreng jeung ngopet teh, goreng jeung alus teh berarti ku ayana ilmu. Matak boga ilmu jeung aya kanyaho teh berarti osok ngaji. Gitu. Dalam mata ngaji mah moal apal mana hade mana goreng. Jadi disebut akhlak alus teh saur Syekh Nawawi nya. Dina ngajelaskeun anak nyerahan hadis Kangjeng Rasul kalimat ahsanuhul kon. Gitu alus akhlakna nyata bipi lil fadaili wa tarkir radaili. Gitu saur Syekh Nawawi. Minggawe kana kautamaanana jeung ninggalkeun kana kahinaanana. Simpelnya terasana anu sampurna imana jalma mukmin teh cek tadi kahiji anu alus akhlakna wa tafahum jeung osok nyaahan ka mukminina ka jalma mukmin nyaan kumaha ay arafa qaum tegasna nupang welasanana jalma mukmin wa abrahum jeung pang alusna. Jadi nyaahan teu ngewan ka jalma mukmin deui teh. Dadanya tapi aya kanyaah ka sawe ge tetepan anu aya rasanya dina hatena. Itu yang katanya dina prak-prakana ge dibarengan ku kanya kasaha wae oge itu nu sampurna kaimananana di antara nu sae akhlakna teh nyaeta anu dina hatena ayana gede kanya kasaha wae oge gitu. Reka nu kamusuh reka dulur eta kanya nya kanu amekeun ka urang nya anggap enggak dibalik ku ngewa teu dibalas ku kaijin gitu. Ki Umar boga babaturan eta
Ki Umar babaturan nu ngaran Ki Ahmad. Ki Ahmad licik nata ko Gusti ka Ki Umar teh. Ngan piamakeun pikasalan. Kumaha Ki Umar? Ya. Anjana dahayang kasebut sampurna imana jalma. Gitu, sayang. Jadi ente dilayanan. Kan karunya ya jalma matak megawe kitu ge meureun teu boga ilmu teh nya kabodohanna ka ilmuna seperti bangsa kitu. Di malum we. Ya karunya, jadi karunya nanti lain karunya naon karunya ku teu boga ilmuna. Welasan, deudehan, gitu kan welas asik kita. Itu pikeun nyampurnakeun kaimanan teh kitu. Kumaha cenah lamun salat getol tapi amak-amakan wae. Anger teu kasup sampurna da dia sok. Nyahan deudehanana ka saha cenah aya teh nu paling utamana teh bi ahlihi ka bojona. Gede kanya kan jadi bojo teh. Jauh-jauh dibawa di Bandung ke Jakarta, jauh-jauh dibawa ya pamajikan di Jawa. Kalau mun lalakina jauh-jauh dibawa gitu ya. Datang ka dia diantap dinyerikeun, datang ka dia dihare-harekeun, datang ka dia dosa gede tah. Lalaki. Nupala lamun urang gede kanyaah kanu jadi pamajikan eta jalmi atau urang eta non alus eta kaimanan urang. Ya di antara na sampurna kaimanan jalma nyata naon? Nyaahan kanu jadi pamajikan. Teh nyaah mere. Nyaah kanu jadi pamajikan. Dina netahna dibarengan ku kanya, dina sagala rupana dibarengan ku kanya. Lanung kandungan lair aisan teh kalau kapan gitu naon nya bahasa kitu teh. Barisan bahasa kolot aduh. Nah gitu we lah. Ka pamajikan teh nya rayudna ieu pamajikan gara-gara urang gitu. Ya pamajikan teh nepi ka ayeuna loba singkayona gara-gara urang. Ayeuna nepi ka gara-gara urang. Meutak gede ka nya. Ya. Itu. Jadi ciri kasampurnaan imana jalma mukmin. Amin nisaihi tegesna tina pirang-pirang anu ngawin itu lalaki. Jeung nyahan deui wa uladi jeung nyahan deui ka saha ka budakna. Gede ka nyaah ka budak. Itu waktu salah ya salah dibentak da kuduna salah mah ditegor. Waktu bener-bener dipikanya gitu ya. Dibimbing, diarahkeun ya budak. Gede kanya ngobrol ge teu sontak porongos. Nu alus akhlakna kitu nya anu sampurna iman. Salahnya salam. Wa aqaribihi jeung pirang-pirang barayana nya ka barayana. Ya. Barayati pamajikan. Barayati manehna sarua teh diwilah-wilah teh dibeda-beda. Ulah nepi ka ari barayati pamajikanna nepi ka ngewa, ari baraya dulur sorangan ieu mah sarua nya, sarua kanyahna boga dibere kabeh dibere teh boga teh itu ya. Sikapna urang ramah tamah berehan sarua diratakeun itu sampurna imanna. Jadi lain khusus salatna getol gitu-gitu lain eta wungkul. Sampurna kaimanan teh. Matak dina surat Ali Imran asana teh aya ayat 13 harus 11 harus 11 beta. Aya
duribat alaihimu zilatu ayman ayat nama sukipu ila bihabli minallah wa habli minanas. Gitu. Bakal ditibakeun kahinaan alaihimu zilatu di mana we ayana kumaha ayana. Gitu. Kadek bakal ditibakeun ka jalma-jalma di kahinaan dihancurkeun kabeh oge. Illa angin hablu minallah anu nganteng talina ka Allah wa habli masing pada jalma. Tong kalau empat ka Allah ieu mah jeung jelema we di lemur di urang di dieu. Aya kaijin aya kage ka batur kira-kira hancur teu pikiran urang. Hancur papange leumpang di jalan nentang-nentang jeung mabal. Moal tenang. Itu kalau gitu. Mata anu moal dihancurkeun mah anu mana? Nu ditibak kemari tibakan kahinaan anu mana? Anu nganteng kanya ka sawe itu aya gede kanya itu. Tah model ieu. Ayeuna jeung pamajikan teh nya jeung budak teh nya moal tenang aya kitu kieu. Komo jeung dulur-dulur teh nya moal tenang mata geus kasampurna imana jalma itu kasupkeun sampurna imana jalma nya tah ku ayana gede kanya nya ka pamajikan nya ka budak nya ka keluarga urang ka keluarga pamajikan nya sama tadi lah rawahu ngariwayatkeun kana hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Hakim jeung Imam Hakim an Aisyah katam fi Siti Aisyah radhiyallahu anha wa qala jeung adau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi khairukum li ahlihi. Khairukum sur Kangjeng Nabi pang alus-alus nati aranjeun eta pang alus lati aranjeun buahnya. Khairukum li ahlihi. Pang alus-alus nati anjeun eta pang alus-alus nati diri anjeun teh li ahlihi. Anjeun ka ahli. Sur Kangjeng Rasul nu pang hade-hadena jalma nyata naon khairukum li ahli eta pang hadena jalma ka saha ka ahlina. Saha ahlina teh? Ya minimal keluarga. Lamun jadi RT sa RT ahli manehna mah. RT mau jadi RT. Lamun RW sa RW ieu punuh ya. Sakadosnya da ieu mah wargana ge dititah bedagong we teh tong kitu jadi pamimpin mah. Gitu. Nyahan sabab khairukum li ahli teh ya. Sebut ahli teh keluarga. Ya bisa minimal orang pamajikan, anak, keluarga itu ya. Lamun orang di hiji jabatan RT sa RT, lamun di kades sa kadesnya ka wargana. Lamun saka kecamatan sawarga kecamatannya, lamun orang jadi bupati sa kabupatennya. Lamun orang moganon itu ya organisasi jadi ketua organisasi. Nah, nya ka anggotana seperti itu ahli. Mata kayak kalimat ku angpusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun jadi ahli tina siksa neraka. Ahli didinya teh parupa-rupa teh penjambaran ahli teh. Ya, ahli punuh wayahna sawarga tah dusun sadusun bisi aya picilakeun pinarakeun. Mantap. Oh ieu kieu kan. Basmi sama kamu dosa. Ya itu nya berarti. Apa dosa? Aya nu kieu ya barudak pemuda dengan nyimeng we ayo katanya. Kanyawan basmi sababnya. Itu kewajiban. Gitu. Lia hala ini tegasna ka pirang-pirang bojo paling dekat pamajikan ahli teh. Wa bainihi jeung ka anakna wa qaribihi jeung karabatna. Nah, kasebut ahli teh kitu pamajikan nu pangdeuketna oge anakna nya kitu karabat oge warga. Urang di mana cicing? Cicing sebagai RT, sa RT ahli berarti. Wayana tah. Itu.
Orang sa RW, jadi RW kurang teh teh. Ya, sa RW payah PPK-nya. Jadi penuh, sakadus, sapenuh. Jadi kades, sakades, sadesa. Orang menjadi ketua organisasi, anggota organisasi PPK-nya. Padahal gitu. Tidak ahli kan, penjabaran tidak ahli itu. Wa ana khairukum jeung ari kaula khairukum eta pangalusna tiaranjeun li ahli ka ahli kaula. Sok Kanjeng Rasul kitu. Sok Kanjeng Rasul wa ana khairukum li ahli jeung ari kaula eta pangalusna teh. Kanjeng Rasul teh pangalusna panghadeuna pangnyahanana ka ahlina itu ya li ahli sarepangnya. Tapi ka pamajikan kita nyebut ngaran atuh. Mojo nantinya ya Humairah gelar anu sanjungan pujian anu ngabungahkeun gitu. Ka istri teh gitu nya ulah ayeuna ari keur bobogohan ka nya gede anyar kawin PK aduh labu oge dituntun itu nah ringos lila-lila pas labu seledat kubrak kan atuh lo kana udang wes ya kacau ya mah ya nya jadi kudu ageng kanya wih panjang ini hadis naon. Jadi kanu kumaha ge urang kudu nyaahan gitu. Teras kan. Rawahu ngariwayatkeun Ibnu Hibban kana hadisa Ibnu Hibban wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum ari pangalusna ari pangalusna ti aranjeun khairukum linisai eta pangalusna ranjeun ka awewe. Jadi mun lalaki nu panghadena lalaki sikap urang alus kana jadi pamajikan. Salaki anu panghade-hadena teh nyaeta anu ramah tamah anu sok ngabungakeun ka pamajikana sikap urang nyaah ka pamajikan teh ngaragangan bisi ka hatena kasoit-soit pikiranna bisi kaganggu itu bang salaki nu hade pangalusna gitu. Ngan tetep aya dibandingkeun jeung Kanjeng Rasulullah moal lawanna Kanjeng Rasul atuh itu lamun cek orang gitu teh amat cek orang pandeglang mah aing Kanjeng Rasul dilawan gitu kan. Waruwiya jeung diriwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kanjeng Nabi qala dados ngadawuh Kanjeng Nabi man sobaro saning jalma sobaro anu sobar ya jalma ala sui kana gorengna khuluq gila maromati kana goreng akhlakna awewe sobar ya mah lalaki teh awewe goreng akhlakna ge tenang we maneh mah ya katanya sabar atau maka maparinkeun atau maka maparinkeun ka eta jalma sallallahu Gusti Allah taala halna marul Allah minal adri tina ganjaran Islam Allah ganjaran kana seperti ganjaran anu dipaparinkeun Ayub ka Nabi Ayub alaihi moga tetep ka Nabi Ayub assalamai kasalamatan
ala balai kana ganjaran ganjarna Allah kana balai nu ditibakeun ka Nabi Ayub Allah makari Allah ta'ala Allah iddalahu eta nyoba Allah ka Nabi Ayub biar bati umurin aku opat pirang-pirang perkara pat dimalihi kahiji dieuweuhkeun hartana dileungitkeun hartana tina beunghar jadi miskin wa waladihi jeung kaduana wa walidihi jeung putrana ngarantunkeun wa tamjikin jeung ngarajetkeun jasadi kana jasadna awakna rajat kering Nabi Ayub nya Gusti wa hajrihi jeung ngajawanana jami'in nasi sakabeh jalmana dijarauhan cocobakan Nabi Ayub mah ila jatuh angin pamajikanana angin bojona itu Nabi Ayub painau maka sanyana kalakuan kana eta ya tekrahukan Nabi Ayub bin asnafin tina pirang-pirang rupa almali harta iblin tegasna antawa bakurin jeung sapi makona minjang mewah kipilatin jeung gajah bogakeun gajah wa hamlin jeung himar wa kana lahu jeung ayana ka Nabi Ayub wa kana jeung himar wa kana jeung buktena lahu ka Nabi Ayub sumi'atin eta 500 mana beda sumi 500 tahun ya 500 fidanin 500 waluku ya tabawano nuturkeun kana eta waluku samiatun 500 abid 500 abid liqali abdin eta tetep kana tiap-tiap abid imratin dari hiji awewe wa waladun jeung budak wa malun jeung harta benda wa kana jeung aya buktina mau eta sartana Nabi Ayub salah satu naon tilu golongan parin salah satu naparin tilu golongan qad amanu anu temen iman bi man sadaya nabi ka Nabi Ayub wa kanu jeung aya sadaya kaulan eta pirang-pirang seperti wakana jeung nyokotna itu iblis nyokotna itu naon si iblis layah jubu eta tengah halangan iblis anu sain dina hiji perkara minas samawati anu tetap di pirang-pirang langit paya tipu maka cicing eta iblis pihinna dina eta langit hayasuma kumaha karepna iblis hayasuma kumaha karepna aradtu karepna iblis pasami'a maka ngadenge iblis salatan kana salatal malaikat kana mentah hampura para malaikat ala Ayuba ka Nabi Ayub ke Nabi Ayub ala Ayuba para malaikat alia ka Nabi Ayub pasadaum maka hasud iblis ka Nabi Ayub panjangnya belah waqala jeung ngomong iblis ilahan he pangeran abdi nadartu fi abdi ka Ayuba ningali abdi fi abdi ka dina abdi Gusti tegas Ayub tegasna Nabi Ayub pawajtuhu maka mendakan abdi ka Nabi Ayub syakiron halna anu syukuran hamidan tur anu muji ala masih ingat walid talain tahu
jeung lamun maparin cocok bagus teh ka Ayub laroja maka balik Ayub an syukrihi tina syukuranana ka Gusti ini teh syukuran wa taatika jeung tina taatna ka Gusti faqala mangka ngadauh saha Allah Gusti Allah taala alna lahu ka iblis yang toliq kudu indit anjeun pakad maka nyata gesalak tuka ngawasakeun aing cenah cek Gusti teh ka anjeun iblis ka iblis alamale kana ngarasakeun hartana Ayub pantolako maka indit iblis wajaa jeung ngumpulkeun iblis apa rita ka pirang-pirang ifrit asyayatina tegasna pirang-pirang setan wal jina jeung jin wa qala jeung ngomong iblis lahum ka setan faqad sulit nyata geus dikawasakeun kaula alamali kana ngaruksakna harta Ayub Nabi Ayub wa qala jeung ngomong iblis li ifrit ka ifrit minha ti sakabehna ifrit iti kudu datang anjeun al-ibla kana ontakna jeung kana anu ngangona wari ayatiha Nabi Ayub pa ahli jeung kudu ngaduruk anjeun kana onta jeung pangangona sumaja tuluy datang iblis saha iblisu Nabi iblis ila Ayub ka Nabi Ayub wa qala jeung ngomong itu iblis lahu ka Nabi Ayub kaudah teh aduh kae langsung katuturkeun lah materi ngomong iblis lahu ka Nabi Ayub nasapati rihu geus niup nan angin jar kana papelakan anjeun pahamidallah maka muji Nabi Ayub ka Allah kahuruan teh karena alhamdulillah Nabi Ayub pahamidallah maka muji ka Allah taala namun Allah wasna jeung alam Nabi Ayub alaihi ka Gusti Allah taala summa qala tuluy ngomong iblis saha iblis si iblis salit ni muga ngawasakeun Gusti ka abdi ala waladihi ka putra Nabi Ayub faqala maka ngadauh iblis lahu ka Nabi Ayub kudu indit anjeun kad salat tuka ngalindih kana ing kanjeun cenah surah Allah ka iblis teh ala waladihi kana ngaruksakna putrana Nabi Ayub padahaba maka indit iblis ila waladihi ka putrana Nabi Ayub wa zalzala bihum mulqashra qalabahu wa zalzala jangan nabi tengah jangan benerkeun iblis bihim mulqasri ka putrana Ayub kana kedong wakol bau aja ngabalikeun iblis kana kedong alaihim ka putrana Nabi Ayub pamatu maka marawat putra Nabi Ayub jami'an Nabi Ayub jami'an sakabehna sumaja tuluy datang sa iblis Ayub ka Nabi Ayub wa akhbaruhu jeung nyaritakeun iblis ka Nabi Ayub bi mautil waladihi jeung geus maot bi mauti kana maut putra waladi putra Nabi Ayub sakabehna pastagfara maka maca istighfar Nabi Ayub summa salitni muga Gusti muga ngawasakeun Gusti ka abdi ala jasadi kana ngarusak kana jasad Nabi Ayub faqala maka ngadauh Gusti Allah salat tuka ngawasakeun aing kanjeun iblis cenah ala jasadi keur ngaruksakna jasad Nabi Ayub ghairu qalbihi kana salian ti hatena Nabi Ayub walisane jeung salian lisana Nabi Ayub wa aqlihi sareng makalna sareng akalna Nabi Ayub padahaba maka indit eta iblis ila Ayub ka Nabi Ayub maka manggihan iblis ka Nabi Ayub eta pawajadahu ka Nabi Ayub sajidan hana keur sujud ka Allah taala pajaa maka datang iblis min kibalin tina arah-arah pamentena Nabi Ayub wajhin mana rapamantana wana pakha jeung tiupan iblis biman kharib kana dua liang pamungna
pangambungna Nabi Ayub nafhatan kalawan sakali wah berarti tiup irungna tanya ista'ala tiupan maka hurung minha tina eta tiupan jasadaus naon jasadna Nabi Ayub waqa'a jeung tumiba fihi dina jasadna Nabi Ayub hikatun panyawat ateul Nabi Ayub katiban panyawat ateul maka gagaro maka ngagaro Nabi Ayub kana eta atel biata parihi ku pirang-pirang kokona hatta sehingga sakatat marurag itu naon keluar naon sadayana kokoton marurag sumakaha terus gagaro den Nabi Ayub kana nu atel bil masuhi kupang gosok al hasanati anu kasar wah sikat mendatel teh terus somai apa kali terus ku kenteng wah aja kenteng bola lagi wal hijaratin ku batu bukan kuat teu kuat palam yajal maka teureun Nabi Ayub terus dateu teh yahikuha eta gagaro jeung Nabi Ayub kana atel eta hatta taqota anu kana atel eta nepi ka marurag di murudul jasadu dagingna marurag naon jasadna Nabi Ayub wa antana jeung bau jasad Nabi Ayub bau cenah pa akhrajahu maka ngaluarkeun ka Nabi Ayub alul qaryatin naon kampung kurang lemur tadi usir Nabi Ayub udah bau cenah wajalahu jeung ngajadikeun ali kampung eta ala kana satin kana pi Nabi Ayub nya kan Nabi Ayub dijauhkan di lembur Nabi kana satin kana suwung kosong ngabogana ali Ayub beak hancur kana hartana itu lahum kampung wajalahu jeung ngajadikeun alun ali kampung laun kana Nabi Ayub arasyiha kana rungkun wajaluna jeung ngajauhkeun Nabi Ayub annasa saja majal dijauhan kulum tegasna sakabehna ila jawajatin angin pamajikanana hiji teh daekeun ngajauhan Nabi Ayub teh al musamatan anu jenenganana rahmatan siti rahmah pakanat maka bukti itu istri Nabi Ayub tadi mohu eta ngaladen Wah, banyak deh, kamu. Paham tekadinya kalanya, terangkan deh. Lewat Nabi Ayub parat ya, berliar. Mana tadi? Gimana tadi tanya? Panjang ting. Oh, waruwiya jeung diriwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun ani Nabi sallam man sobaro man sahaning jalma sobaro anu sabar ala sui kana gorengna ahlakna pamajikan gitu kan khaliqan ra'atin wah saya buka pamajikan saya iya pamajikan teh goreng bisa ahlakna teh entah titah ku suku gerak lewat ka lupa irung sugan punten untung teh hitut tina irung ge gitu kan ieu teh pamajikan teh sopana akhlakna wah ngabohong nangan nganyuk we urang bagian mayar teu kanyahoan ngan nginjem make Bang Emo kudu apa sudah cek asep teh da asep teh ngaji soleh nane sobat kene pada itu matak dikawin ge meureun ieu teh terbaik je tantangan Allah sobat eta bibir nangan ngeceblek ge ayo teu kakurangan duit ngeceblek ge pamajikan deui salah kitu sobat itu alus eta alus salah kitu teh sarwana kitu nya tah kumaha cenah lamun lalaki kitu tah sabar nyang hareupan pamajikan anu mana eta pamajikan anak goreng akhlakna nganyuk we ka warung nyopotan we duit minjem ka Bang Emo geus katempuhan mah sabaraha kali
Kumaha cenah lamun kitu ta urang mau majikan tapi urang tetap bisa sabar. Man sobaro ala suya khuliq amraatihi. Man saning jalma sobaro anu sabar jalma ala suya khuliq amraatihi. Kana goreng na ahlak awewe. Allahu maka maparinan kaya jalma sallallahu Gusti Allah taala nama Allah minal ajri tina ganjaran mislama tahu kana sapertikeun ganjaran anu tos dipaparinkeun Allah Ayub maka Nabi Ayub alaihissalam. Lamun hiji salaki sabar jeung harapan goreng ahlak nu jadi pamajikan maka eta lalaki bakal dipasihan ganjaran kasobaran anu sapertos dipasikeun ka Nabi Ayub gitu. Saha Nabi Ayub teh? Nabi Ayub teh hiji nabi anu penuh tantangan, penuh ujian. Gitu. Nah, Nabi Ayub ku suruh Gusti Allah ala balai Allah taala ibtalahu bi arba'atin umurin. Balaina nu tiba ka Nabi Ayub. Katanya ku Allah dipaparinan balai eta nabi bi arba'atin umurin. Ku opat pirang-pirang perkara. Balaina itu 4 perkara berarti luar biasa. Naon wae nu opat teh ajengan cenah. Pakida mali. Hiji dieuweuhkeun hartana nu asalna beunghar, nu asalna geuteun beak hartana teh. Wa waladihi, geus murang kalina gaduh barudak saroleh narurut, budak marawat budakna putrana Nabi Ayub. Watam jikin jasadihi Nabi Ayub teh jalnu gagah pertentang kasep kulitna lemas itu ya dicoba tenan watam jikin jasadihi jeung ngarajetkeun Allah kana jasadna Nabi Ayub ruksak barolong itu ya. Wahadrin jaminasi jeung naon deui dicobana ku Allah nu kaopat teh dijauhan ku jalma-jalma keluarga masyarakatna. Ninas illa jawjatun Jaja tahu angin bojona, saya bojona teh. Siti Rohmah deket teh, si Soleh atuh salaki kumaha ge boga duit deket teh boga duit leuwih deket lantaran naon supaya jadi pendamping didampingi Siti Rohmah kayak pangkapayunnya. Baiklah leuwih ge, leuwih 2 menit. Siti Rohmah Painau maka sanyanya kalakuan kana lahu eta aya ka Nabi Ayub min asnabin tina pirang-pirang rupana malin harta iblin tegesna onta hartana teh yo loba Nabi Ayub mah iblin onta boga sabaraha nama can pernah ngitung wabakorin sapi wagonamin jeung embe embe na ge atuh lain embe kos di urang hiji 2 3 atuh daerah Arab 40 paling saeutik teh 100 lega teh dari kanangan deh embe na domah tanya abringgeun bring pasukan gitu nya gaya wapilatin jeung gajah ya gajah deh berarti kehidupan Nabi Ayub daerah mana nya gajah wahimarin jeung himar mogaeun maneh nama wa kana lahu jeung aya ka Nabi Ayub eta hom samiatin eta 500 wuluku apal wuluku paragi ngagaru mun muning mah keur pergi nyingkal 500 singkal Bedatin anu nuturkeun yan pauha kana eta wulukom samiaten 500 abid pagawe boga pagawe 500 setiap wuluku aya nu gawe abid likulli abdin tina setiap abid amratin aya bogan awewe waladun bogan budak pamalan jebon hadi diberi bekal mun aya nama mobil mah modena bekal kitu teh naon uang jalan gitu nah ya bakalna ya kena sok urus gitu modal BOP ya urus ya saya namakan gitu nah itu setiap abid setiap pegawai itu ada 500 walaupun oge lamun di urang hiji-hiji wuluku hiji muning gitu berarti 500 muning
Yang hartana wakana jeung aya bukti mahu eta sarta Nabi Ayub salah satu naparin naon 3 golongan qad amanu anu temenan iman abebihi sadayana ka Nabi Ayub wakana jeung sadayana kahulwan eta pirang seperti wakana jeung buktina da iblis. Jadi ku ayeuna beungharna ya pan beunghar cek tadi naon nu gaduh teh iblin onta wa bakorin jeung sapi wa gonamin jeung betadama wa pilan jeung gajah pilatin jeung gajah wa himarin jeung himar itunya gaduh sadayana ka Nabi Ayub 500 hulu ku itu. Wah tah aya teh di urang beunghar kitu domo itu yeuh gajah ge mulai nu bogaan kuring na boga ada boga di tangan pemerintah atau pribadi katanya itu ya ini J2 deh pengharapan gitu kumaha si iblis wakana iblisu jeung bukti naon saha iblis si iblis eta layahum eta ente kalangan iblis ada saya tadi perkara sama. Jadi iblis teh cemburu meureun we Nabi Ayub kuat ibadah teh da loba hartana itu bahasana teh meureun nya cek urang mah Gusti meureun we Nabi Ayub teh teu manehna itu ye da kuat ibadah teh kagoda da loba harta. Iblis teh ngabujang ka Kang Joros untuk ngabujang atau iblis banyak datang begitu ka iblis. Bayang biasa iblis pina dina langit teh sumakuma karena teh besar ronta pasame tu salatan itu salatan. Anjeus ka malaikat menta dan hampura. Nebokas malaikat ngareungu malaikat mang mentakeun hampura ka Nabi Ayub. Waduh hebat cenah Nabi Ayub ya. Lah Ayub apa sado maka hasud tadinya iblis lebih kuat teh hayang ieu kan Nabi Ayub nya waqala ilah yang eta baparan abdi. Gusti cenah pangeran abdi ilahi pangeran abdi nadartu fi abdika Ayub. Ningali abdi fi abdika di abdi Gusti Ayub ka Nabi Ayub. Wa wajadtuhu mendakan abdi kan Nabi Ayub syakiran hana anu bersyukuran hamidan tur anu muji getol ibadah Nabi Ayub teh muji syukur segala rupa eta dipenakan ku Nabi Ayub. Jadi ieu malaikat cenah mangmentakeun hampura we kana Nabi Ayub teh saha si Nabi Ayub teh ditambokeun Nabi Ayub teh ningali ibadah cek iblis teh ala masing ingat walai talai tahu jang lama maparin coba Gusti laroja maka balik syukur maka balik dean syukur tina syukuran cek Gusti Allah teh cek Gusti Allah cek iblis ya Allah kuring ngareungeun malaikat minta hampura ka Nabi Ayub pas kuring nyamperkeun ka Nabi Ayub efek Nabi Ayub keur ibadah meureun we dae kan getol ibadah teh guguan hartana loba kitu meureun nya bahasa urang. Da lamun mau hartana modek syukuran Nabi Ayub teh modek ibadah wa taatika jeung modek taat ka Gusti. Kumaha cek Gusti? Pakola maka ngadeuh Gusti Allah taala lahu. Kudu inget anjeun lahu antil lahu ka iblis intaliq faqad salat tuka. Init anjeun cenah. Init jika itu init faqad salatuka maka nyata geus ngawasakeun aing cenah cek eta. Ngawasakeun aing ka anjeun hai iblis alam balik kana ngaruksak hartana Nabi mun cek urang mah Gusti meureun we Nabi Ayub mah bisa ibadah syukuran da hartana loba. Kumaha cek Gusti? Bisi maneh teu percaya kekuatan keimanan Nabi Ayub jigoda ruksak ajurkeun. Kuring mereka kawasan kanjen keur ngajurkeun jeung ngaruksak hartana Nabi Ayub. Gitu. Ini si setan teh si iblis teh pantolako maka indit itu iblis wajah jeung
ngumpulkan si iblis mengumpulkan balad-baladna si iblis, si setan, si jin. Itu balad-balad si iblis. Woi, kumpul teh bari na kolan kokos tong 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 tong. Di WA heula. Ting di WA heula na grup. Kerumpu aya proyek kan ya. Kumpul kan itu sadayana teh. Iprit wajah aja ngumpulkan iblis apare tak kasih iprit setan yang pirang-pirang setan wajina jeung urang jin kola mangga ngucap eta si iblis lahu ka setan jeung karumpul di dinya kon salitu caritakeun sabarna dikawasakeun kaula teh dikawasakeun pikeun ngaruksakna harta Nabi Ayub sok cenah maraneh kula diperintah ieu na surat jalan salat perintahna ruksak cenah nu ngaranna Nabi Ayub wa qala li Ibrit maka ngomong iblis ka Ibrit hei Ibrit minha ente bila bisa kabeh Ibrit enak kudu datang aranjeun al Ibrit kana onta anjeun datang kana onta wariatiha jeung kudu naon kanu mangona kana itu hancurkeun kabeh keluarga apa aya nu mangona teh kan nya dihancurkeun fa akhraqiha mangka kudu ngaduruk aranjeun kana onta jeung ka pangangona diduruk warna bebelah Ibrit eta mah si onta na dihancurkeun sumaja iblis atuh iblis teh datang Ayub ka Nabi Ayub Ayub cenah qala lahu nasapatil rihau ngomong si iblis ka Nabi Ayub nasapatir rihau geus niup saha angin jaraka kana pepelakan anjeun kana naon kana ingon-ingona kana pepelakanana kana hartana imah maneh naon kebonan maneh harta maneh itu sapi-sapinya kahuruan gitu kahuruan Nabi Ayub teh keur ibadah keur salat mun keur wiridan mun tawasul kahuruan kumaha jawabna dibejakeun kahuruan kita teh alhamdulillah malah jadi orang lah anu gitu alhamdulillah pahamdallahi taala maka muji Nabi Ayub ka Gusti Allah alhamdulillah wa asna yang Nabi Ayub alaihi kata ka Allahnya muji ngalem kan dibere cocoba teh lain ditinggalkeun wiridan lain tahun urang keur wiridan can parat boga tugas wiridan 10.000 atawa 1.100 wiridan misalna 10 deui pas 10 deui telepon sada wah wiridan urang mah kitu nya eta urang teh urang wiridan wah langsung ya pede wiridan urang kitu mata kese urang rek nepi kana kehasilan teh kagoda bae teu nepi bae teh kana tujuan hayang kana 100 teh naon aya bae teh gogodana teh urang mata kumaha nepi kana tujuan lantaran naon kabeng bat wae gitu keur salat ieu waqiah maca waqiah itu ya supaya hayang beunghar sadaya maca waqiah teh maca waqiah can paracan iya anu ya piduiteun ieu eureun eta teh tugas tinggalkeun aduh kacau deh tapi Nabi Ayub mah kumaha tuluy ya jajang we Nabi Ayub hari-hari bae eta nu ngabejan ieu teh wah alhamdulillah rabbil alamin gitu ngalam semakin dekat ya sumakola tuluy ngomong iblis salit nih moga ngawasakeun Gusti ka abdi teu kuat iblis balik deui ka Gusti Allah sunan bener geuning naon dicarakeun Gusti Nabi Ayub teh kuat diduruk hartana kitu cenah karakah leuwih muji karakah alhamdulillah kela cek setan cek si iblis Nabi Ayub teh cenah di harta Nabi teh karakah alhamdulillah batur mah sedih batur iblis teman unjukannya ka Gusti sumakola tuluy ngadaw eta si iblis salit nih mugi Gusti ngawasakeun ka abdi ala waladihi kangel ka putra Nabi Ayub gitu faqala lahu maka ngadaw iblis ka Nabi Ayub dongkap terus beres ka Allah dongkap ka Nabi Ayub lahu ka Nabi entalik kudu irit anjeun ini itu kad salatuka ngawasakeun kula kanjeun ala waladi kangge ngaruksak putra Nabi Ayub kala dipaksakeun dongkapkan Nabi Ayub datang kan Nabi Ayub eta si ka budakna Nabi Ayub putra-putra Nabi Ayub padahaba maka ini iblis ila waladin ka putra Nabi Ayub
wajal zala jeung ngagecret. Dan jika merawatnya atas iblis putra Nabi Ayub. Aku bragen ngenderkeun gedung imam gempa keluarga gempa teh tanah hungkul 5 hungkul. Bro namu merawat putra Nabi Ayub. Itu merawat karena gedung wakol bahu jeung ngabalikan iblis karena gedung. Jadi merawat keluarga nanti para putra nanti lain kepada Nabi pamatu maka mawat putra Nabi jami'an sadayana mawat teh anu hirup aja sumaja ayo tos ngamawatkeun putra Nabi Ayub si iblis datang ke Nabi Ayub sumaja Ayub datang ke Nabi Ayub wah baruhu yang nyarios Marian nyana kabar iblis ka putra Nabi Ayub ka Nabi Ayub yen putra Nabi Ayub teh mamawatil waladihi mawat putra anjeun Nabi Ayub kumaha Nabi Ayub sugan sedih sugan kumaha budak mawat teh pastagfaro kang masa astagfirullahaladzim gitu teh sugan kumaha wah urang mah sok atuh mawat kita nya harta bea kamari kauruan nya ayeuna budak merawat astagfirullahaladzim suma salat ini moga ngawasakeun Gusti kabeh tersebut sugan nuju ibadah teh sugan sewot sugan ku berapa jajong be teh Nabi Ayub teh ibadah be eta tah atuh teu kuat berenata si iblis aduh kuat bener-bener cenah aya iman Nabi Ayub. Wah, gagal proyek. Ala jasade kana ngaruksakna Gusti datang ka Gusti Allah nyuwunkeun deui sangangan. Ya Allah cenah leres geuning Nabi Ayub teh kuat. Wah, meureun da eta mah awakna we cagerna coba lamun dibere panyakit mah ya Nabi Ayub mah kuat ibadah. Pasihan ka kawasan abdi kang ngaruksak jasad Nabi Ayub. Salatu ala jasadika suruh salah sok cenah datangkan kana jasad ruksak jasad Nabi Ayub asal ulah 2 perkara wa ghairi qalbihi kana salian teh hatena qalbihi Nabi Ayub walisane jeung kana lisanan Nabi Ayub wa akli jeung kana akalna deui eta mah beunang cenah betul eta mah padahaba maka indit iblis wah harta geus beak kuat keneh eta Nabi Ayub anak geus marawat kuat keneh Nabi Ayub sugan cenah awakna ila Ayub datang ka Nabi Ayub wajadahu maka manggian iblis ka Nabi Ayub sajidan halna eukeur sujud ka Allah paja maka datang iblis min kibalin tiarara pamunteuna tina wajana wajih Nabi wajana wanapaho jeung niup ditiup iblis niup kana raraina Kanjeng Nabi Ayub wah benar cuat cara mau di Banten itu tuh adalah bakman ciban saya lain kan cuat cara apa gitu kan macam apa kita cara apa ciban wajinan nah saya belat-belatin cara apa sih ciduhan ditiup yang wajah Nabi Ayub wah tiup mana apa kau jadi tulis bimana rodi karena 2 liang pangamuna masuk karena napas nangaiji nyalur nyumarambahan karena badana nafkohatan kalawan sakali ista'a sekali tiupan maka kamu mata minha tina itu tiupan jasaduhu nan jasadna Nabi Ayub wawa kawajeng tumiba pihi dina jasad Nabi Ayub hikatun panyawat atel weh ditiup pula nyerapkan ilmu dan berdatan kesehatan iblis atel paka maka gagarot gagaro bian parin ko pirang-pirang kokona hata sakatat sehingga murag saya kulitna bareng terus adi garot teu kuat sumahakaha terus gagaro Nabi Ayub teu kuat kana teh almaspuhin kuku panggosok wah ieu mah pergi gegeroh ieu gagaro deui teh udah kuku mah teu mental gagaro deui teu kuat ku panggosok masih kene kuat kene teu kuat atuh sumabil pahari
tuluy ku penteng panos gitu dia balik jaratin tuluy ku batu palamnya aja Nabi Ayub tanya naren terus ada betang garona teh biar yahkihu yahikuha Ayub kana eta atul teh hata takoto nepi ka marurag daging eta jasad dahu naon jasad eta Nabi Ayub wa antana jeung bau si awakna teh kusab naon tadi teh atuh digaro jadi borok dan bau gitu ruksak teh pan iblis eta tata si setan iblis etanya jeung bau deh etanya pajarona jasad teh bau pajaro mangka ngaluarkeun ka Nabi Ayub alih qarya wih ke orang lemur tadi asingkeun di jauhan boga panyatek orang lemur kita coba eta Nabi Ayub mah ibadah beta teh wajala wajah ngajadikeun ahli kampung alaikana satin kana Nabi Ayub kana sungguh kosong itu lebih baru ngadeukeutan eta Nabi Ayub wajala wajah ngajadikeun ahli kampung kana Nabi Ayub arusya kana rukun disimpen rukun dengan jauhan di wajar dengan jauhan sejama-jama sadayana kuluhum sakabehna itu kan ila jawazati angin istri na eta manteu sa istrina teh Siti Rahmah pakanat pakabuk teh Rahmah tadi mu eta anu ngaladen ka Nabi Ayub eta manteu eta wallahu alam capek samparat isukanti bersambung penasaran bersambung lah Allah alam itu riwayat Nabi Ayub mah digoda Nabi Ayub mah gitu orang maka karek riat saeutik geus mau ibadah teh gitu orang mah coret atau pangeran